Sebagai tanda cinta saya mau ngasih hadiah nih. Pengen ada dua nih kapayun. Mak ta mak mau lohok we mak. Kadi mak hayu mak. Tah hayu. Tah digigir tah ayo kadi hayu duaan kadi tah. Di belakang tah kadi hayu duaan kadi. Heeh tiasa tah anu jilbab hiji tah sebelah belakang atuh lagi. Heeh tah. Adem pakendo dang ning nang aya si Elsa datang ya. Di sebelah lagi ada satu lagi tuh ada asaka dia mah ada. Boleh tiasa tuh tatina sebelah sana aja sebelah kanan tuh mak tadi jebak pink tah mak tah hayu ka dia hayu tadi dipayun tiasa saka dia madamang alhamdulillah aya hiji mana hiji deui aya aduh si Andin katinggaleun ya. Ada la 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 kadia mah ada nang ning nang inilah dia artis KDI yang tereliminasi. Keprok heula atau keprok mate Japati meureun dikeprokan kadia mah madamang mah oh iya kumaha sih meni barolong kieu jilbab teh geuningan. Oke ieu meureun tah mah eueuh meni ukti. Ma punten, ma ka dia arek naon? Arek naon cenah? Lalajo. Geuning arek lalajo. Aji jatuh topeng banjet meureun nya. Arek hadir gitu. Yang meni kuat lalajo gitu Kos di Indosiar hayu turutan yang menang hadiah. Yang ini siapa namanya? Tetiasa. Dibuka we geus divaksin atuh. Yang ini siapa namanya? Yang ini siapanya? Lain nanya ka Neng. Emak maksudna emak saha namina emak meuni aprak-aprak urang nanya deui. Tonyeklan bujur getek Ame cemak-cemak. Ma punten ma saha namina emak? Iti. Ma Iti. Ma Iti gaduh putra bara hiji. 5 mah. Cenah aya 4 jadi aya 5 geuningan ya. Anak emak sabaraha anak? Budak emak. 5. Budak emak aya 5. Ngeureuyeuh keneh. Aya 4 nuhun. Muhun cenah. Ngeureuyeuh keneh? 4. Anjing teh nyerah rambung kira nya teh ya. Mak gaduh putra 5, ngeureuyeuh keneh? Nuhun. Hebat. Aing anak geus 4 geus 5 ngeureuyeuh keneh nguruyuh cenah ge. Gaduh caroge mak? Teu gaduh. Jeung saha ngeureuyeuhna atuh? Aing kade buku ya, bisi aya nu nganjang peuting-peuting. Anak 5 ngeureuyeuh keneh muhun. Salaki entos tu aya cenah ge. Entos lami jadi randa. Entos lama. Entos lami, hoyong nikah deui teu? Ka? Hoyong nikah deui teu? Wani. Itu wani. Nya saha nu daekeun atuh. Hayang nikah deui teh henteu wani cenah. Tenang. Tenang we, tenang ke di bejaan. Ngalamun wae. Ma arek mentas. Ieu nyeklan we meuni pageuh. Kadituan saeutik meuni haleurin Kadituan mah tah. Ma saha namina emma? Omah. Ma Omah. Nu ieu Ma Iti, nu ieu Ma Omah. Ma Omah orang mana? Orang dia. Orang dia. Ayo naon si lemburna? Cimuncang. Cimuncang. Kecamatanna naon tuh? Biasa. Kecamatan Malausma. Malausma. Kabupatenna naonnya? Majalengka. Provinsina? Jawa Tengah. Jawa Barat. Aprak-aprakan ke Jawa Tengah. Ari mama ari ka Brebes meureun ka ditu. Jawa Barat mah ke heula Ya urang tes heula we nya bisi ti Cina ieu mah ye. Turutan hayu ke menang hadiah. Pancasila 1 2 kahiji heula engke karak nu kadua
Satu ketuhanan. Satu Maha Esa. Hebat. No diinget teh Maha Esa we hungkul. Geus kajeun. Dua Kemanusiaan yang adil, yang makmur. gini ka makmur. Yang adil dan beradab. Iraha pindah ka makmur ya. Bensin naik wae puguh ya. Geus kajeun ku mak-mak we meh tereh. 3 Pengadilan agama. Allahu Akbar. Ari emah hayang kawin deui. 3 pengadilan agama cenah. Geus kajeun. Ih kadutuan saeutik maneh haleurin ya. 4 Kerakyatan dipimpin ke bencana. dipimpin saha cenah? Kubu. Hidup kawa hidup. Kerakyatan dipimpin kuwu cenah. Eleh Prabowo meureun. Hiji deui nya 5 Haji. Munggah haji mun kawasa di jalan. Atau eta mah rukun Islam teh. Meni aprak-aprakan. Mama tong dibawa kuis lah. Bisi bulak-balik. Ayeuna teh kan keur muludan, turutan hayu ke menang hadiah. Sholatum. Ali mama cekuping. Turutan kan pakai mic ya hayu ke menang hadiah. Sholatum. Nah, Bisalamil mubin. salamil mubin. Linuk totitain. Ya mangalamun we sok calik atau calik di calik tah calik sok calik dia. Bilih bisi ragrag sok. Yuk tong nyekelan we getek wae. We cemek-cemek heeh. Linuk totitain. Tain cenah. Ya goromi. Ya Goroni. Koroni. Hayya manjana. Mana jana? Emang jana aya mang jana ya. Ma teh jimat langki teu aya deui. Abi bade masihan hadiah kanggo emak kedapnya. Emak hoyong anu beureum, hoyong anu biru. Anu beureum. Sugan teh nini mah moal apal kanu beureum nya. Kira-kira ku emak arek dipake naon? Arek meuli pulsa. Emak gaduh handphone, bogaeun Facebook. Naon nami Facebookna? Oh nini jendil@yahoo.com. Tampinya mah entong keluar peting-petingnya. Paur lo bapak muda. Nama keur usum tuh Kacikuda, Kajatisari, Kacihuni, Kajati Rasa, Pamuda zaman kiwari, nini diper. Astagfirullahaladzim, tengah ini acan, tapi nyama, tong keluar peting-petingnya, tong beli cilok, wae, meni buru-buru, sing sehat, sing panjang umur, kajen batur maut oge, mama ulah maut, sorangan we, tapi hari kiamat, sing sehat nyama, ya maker nyalende we, mah hayang nu beureum hayang nu biru. Nu beureum hayang nu biru. Kumaha dipasihana wae. Aya 20 ribuan ya. Ma hoyong panjang umur. Amin. Hoyong baraha-ratus tahun. Amin. Nah geus we ieu mah teh nyala rambung. Hayang panjang umur amin. Baraha-ratus tahunnya amin. Orang mah umat Kanjeng Nabi nya mah enggak jauh usianya sama Nabi. Nabi usianya 63. Kalau emak usia udah 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh nya sapoe deui meureun ya. Menang barokah. Ma emut cenah teh usia mah baraha ayeuna? 17. Ya pakai legging teh ya. Oh pakai legging. Alhamdulillah. Ma sok ngaos tara ma? Sok. Coba watoskeun ka jamaah. Naon wae anu matak ngabatalkeun hudu? Hitut. Bener. Pikih ieu mah ya. Lamun emak hitut berarti
Batak. Hebat. Nu kadua Bantal tangan. Pak antel tangan gaya pakai Melayu. Pak antel tangan cenah. Pak antel panangan. Sareng saha? Sareng RT. Aing jeung RT sagala. RT kanyahoana. Ngedata BLT jeung ngecebek ini nih. Pak antel kulit jeung nu lain mahrom. Berarti Batak. hebat. Nu katilu Masukkan tangan. ngasupkeun tangan. Ngasupkeun tangan. Ieu tangan nih nyamak nya diasupkeun. Ka mana? Kana jero sarung. Allahu Akbar. Ka jero sarung. Atuh aing aki-aki keur gagaro atuh eta mah. Aing ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Eta di ujung RT sagala. Enak ka jero sarung. Ini rupa-rupa. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Di Mekah. Dikurebkeun Cimunsang. Allahu Akbar. Aing di Cimuncang. Atuh eta mah nu bitu kimin meureun. Kanjeng Nabi lahirna di Mekah, dikurebkeun di Madinah. Emak arek di mana? Madinah. Kabalik. Mama enggeus we di Astana di dieu lah. Aweun nu ngagotongna jauh ka Madinah teh. Kanjeng Nabi lahir ping 12 Agustus. Astagfirullahaladzim. 12 Rabiul Awal. Mentang-mentang kamari balap karung gitu ya. Beres lah Agustus kalewat. 12 Rabiul Awal. Oke? Malam Senin tahun Baru. tahun gajah. Aing tahun baru. Iya panjang we petasan sih gitu teh. Tah kitu ece kalau ngaji jangan nunggu nenek-nenek ya. Udah pada runyem. Mumpung masih muda, tenaga masih kenceng, di belah mana pengajian didatengin insya. Adanya orang tua masih ada yang ngedoain kita, betul Bu? Nggak ada orang tua terputus, nggak ada lagi yang ngedoain kita. Matak punten nggak akan bisa kita ngebales jasa-jasana, tapi pami ibu gaduh kelebihan rezeki, sok mangga sodakohkeun, jariyahkeun, khususkeun amala kanggo almarhum almarhumah, mudah-mudahan sing dicaangkeun di alam kuburna, amin ya robbal alamin. Atau bade ngikut ngabadalkeun, insyaallah Azizah ping 18 November berangkat menuju Mekah Madinah menunaikan ibadah umroh. Ibu pengen ikut bareng sama Azizah? Boleh. Barahan yang Ajijah 38 juta, hotelnya di Sofwah Tower di pelataran, pesawatnya Saudi jadi tanpa transit. Mau berangkat punya duit, hayu teboga duit nya ulah. Ente mudah-mudahan we orang tiasa nasib jaroh ka Mekah tur ka Madinah, amin. Dibimbing langsung ke raudoh bareng-bareng zikir dan kajian bersama di tanah haram di Mekah dan Madinah. Hoyong daftar kumaha ibu gaduh Instagram gaduh. Ketik Liza Azizah 89 ya. Liza Azizah 89 di follow, like, komen dan subrek. Atau mau langsung ke Kerawang silahkan. Naon alamatna? Jalan Syekh Kuro, arah Karang Tengah Pelawad. Tanyain we rumah Ajijah. Aya imah 8 tingkat yang mobil 8 siki. Imah urang tukangan imah eta maksudnya teh. Mani molohok wae. Juga punten yang merekam video Azizah dicantumkan YouTube Liza Azizah channel. Hati-hati ya Bu, sekarang banyak media sosial kamari aya TikTok nama foto Azizah, video Azizah gusti di AI kun. Jadi ngomong sorangan. Cenah ge bisa Umi Azizah bisa menggandakan duit tangkurak sia. Borokol batur urang we heula ngandakeun duit mah. Jangan sampai tertipu, jangan sampai kita terperdaya. Punten, mudah-mudahan orang masing bijak menggunakan media sosial. Insya. Izin abdi tos jadi langsung ke Kertajati naik pesawat Garuda. Aya undangan ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Mike milu moal. Milu. Ke mana? Kudu pakai paspor. Tapi sebelum kita akhiri pengajian yuk sama-sama doa. Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat, hajatnya dikabul, urusannya dimudahin. Wabil khusus segenap panitia kenging barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa
balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berkah doa berjamaah semoga rizkinya barokah, anaknya soleh soleha, rumah tangganya sakinah ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Du Gusti seurkeun rizki tinu ilmu tur pangarti sareng warga teras ngahiji gemah repah loh jinawi ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. قلت حينتي أدركني سريعا بعزة الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعل مجالسنا هذا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واصرع صدورنا بحب رسول الله واجمعنا على حبيبك المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tanda dikabul doa, diangkat tangan sama-sama. Itu tadi dikabul doa. Ayeuna mana tolak bala, rebawa kasan tuh tolak bala. Kumaha tolak bala, balikeun hiji, balikeun. Angkat hiji, angkat yuk, angkat. Dadah. Dadah tingki wingki, hempo. Mudah-mudahan manfaat. Nyohonkeun dihapunten bila aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.